Mereka baritakan di gawean mereka ku si kakek heuh. Nah, ini orang gawean di si kakek. Gawean ke si kakek. Heuh, atuh. Siap. Tah tuh pakai galon tuh. Pakai galon. Tah mah ebet kieu. Mang. Mang ebet teh cicingna eureuna di ditu tuh di dina tukangan pantau dapur. Heeh, tah cokot galonna buru. Buru mumpuk si kakek eueuh. Buru. Pas itu tah tuh. Mang. Tuh mana ti dieu nya? Mana ti dieu? Kayak orang podcast kakek kan keluar dina pantau. Kali kan yang awal di kayak tadi. Aman. Siap. Wes angel. Bahaya we. Cuma saya ngegawin aing. Oh, bagus. Ada aing. Gagal. Maksudnya rek ngagawean urang di prank lain sia. Goblok. Ayo kita mampu galon ieu. Sabarkeun. Oh, gagal deh. Kira-kira bareng nongo ieu ku gal. Lain terbalik atuh. Iya mah karek nongo iya ka urang. Oh, tadi lu urang tadi kegawean si kakek, harga bales. Jauh-jauh si kakek gawean meski kegawean urang. Apa kapiheulaan teuing mah nya. Oh, nya aduh aing. Make ditengok karek nongo ku ieu teh kira-kira. Aing tak ditengok ka salah. Arek ditengok, arek maenna keur ngintip dalang pantau geuning takuh perubahan ku ember sekalian. Kalian batur. Ay, si kakek sok kegawean urang, Mbah. Urang harga bales. Arek bales kasih kakek. Arek kan lebih pinter. Batur lebih pinter, cepet. Ayo, siap jangan sekolah sakit kakek. Cungur siya mo. Balik di sekolah. Aduh, rek di pagkuyan nya pasti nyeri atuh. Kaden aku aing kanyahoan turuban ku aing ku emer goblok sia atuh kira-kira nyilakakeun batur sia mah. Terus teh abasa menyilakakeun di aing sia rasakeun ku aing mah. Dong sih. Lalu menangkap pinteran atuh. Apa aing harus balas dendam. Malah kayak halalai ba. Aduh aing. Udah aing mah. Bet. Kadieu sagedeung, kadieu. Nagogi teh. Anu teh. Cek penonton. Aduh siki kejepit. Naon deui alah Siki kejepit. Sia mah meni kos nu burut pagawean teh. Coba itu ampun jika ugang egeng sugan mah awewe walah batan ieu mah. Lain teh aya naon? Cek penonton jadi hayang seuri aing goblok sia teu balik segala. Alah atuh kumaha lah. Ayo tuh. Kumaha sok. Sudah boga calana mercet kitu deui mana mah. Kan supaya seksi ke. Cek penonton kieu dengekeun nya ieu cek penonton pangbahasa Sundakeun. Buat apa? Jangan naon. Maneh mah ampun aing. Cek penonton pangbahasa Sundakeun buat apa? Jangan naon. Ieu cek penonton bahasa Sundakeun buat apa? Jangan naon. Heuh jang ngonten. Jangan naon. Hanya teh ngonten gitu. Jangan naon. Maneh mah yakin jang naon wae. Buat apa pangbahasa Sundakeun? Jangan naon. Pokonya jelaskeun teh tadi. Pan ieu teh ngonten. Buat apa bahasa Sundakeun? Jangan naon. Yakin dia ai maneh ngadengen teu. Buat apa? Jangan naon.
Lieur aing mah maneh. Asa sok tepat kene si Abah gitu jawaban teh. Heeh eta jang naon. Heuh buat apa? Heeh jang naon. Jang naon wah yakin maneh mah euy. Teu ngarti-ngarti maneh mah jadi rudat ka urang tadi. Pan kieu cek penonton teh pan bahasa Sundakeun. Apa buat apa? Jang naon. Rudat yang kitu mah dong mah. Boy. Teu sararayang teu sanggup maneh mah. Sakali deui aing mah yeuh. Buat apa? Jang naon. Ah, rudat kan otak aing lagi lieur sia mah yakin minta berak ngajawab teuing. Heuh eta buat apa teh jang naon. Aing rieuet kana otak rek kakek. Jang naon pak urang teh keur konten ieu teh jang naon sabelat sia mah teu ngarti-ngarti sia mah teu sakola lain sia teh jang naon we itu pertanyaan teh sia mah eueuh saeuna balik sia Sia aduh lieur mah. Buat apa jang naon? Buat apa jang naon? Sia aduh lieur betah.